Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Wal wajibu sareng ari anu wajib pil halki dina dicukur eta izalatu salasi sa'rotin, ngilangkeun kana 3 pirang-pirang rambut minar ro'si anu tetep tina sirah biai kae piatin kunaon bae pertingkah. Wal abdolu sareng ari anu leuwih utama lidzakari pikeun lalaki eta ayyuh liko kudu nyukuran itu dzakar ro'sahu kana sirahna itu dzakar, kullahu tegesna sakabehna itu ro'su, bil musi kalawan peso cukur, walil unsa sareng eta tetep pikeun istri antuk siro ari ngagunting itu unsa min jami'i sya'ri ro'sihi tina sakabeh rambut sirahna itu unsa, bi anta jama'aku secara ngumpulkeun itu unsa hu kana itu sya'ru, kullahu tegesna sakabehna itu sya'ru, wa ta'khuda sareng nyekel itu unsa min torpihi kana tungtungna itu sya'ru, qadroan milatin kana saukuran tungtung ramo, illa dawa iba angin anu ngarumbay atau anu panjang, wa sunatu sareng ari sunatna eta ayas takabila kudu nyang hareup saha asah sujalma al kiblata ka kiblat halal halki dina tingkah dicukur awi taksiri atawa ngagunting rambut, wayati sareng ngadatangkeun itu jalma bitakbiri kana maca takbir, wa du'ai sareng kana ngadua, wa dzikrillahi ta'ala sareng kana dzikir ka Gusti Allah ta'ala, wa amma tartibu sareng anapun ari tartib, bahwa mangka eta ari itu tartib eta ayu qadima kudu ngaheulakeun itu jalma al ihroma kana ihram, alal kuli manderikeun kana sakabehna, wal wukupu sareng ngaheulakeun kana wukuf alal halki manderikeun kana dicukur, wa tawapu sareng ngaheulakeun kana tawab, wa amma sa'yu sareng anapun ari sa'i, paya juju mangka eta menang naon takdimuhu ngaheulakeun itu sa'i, alal wukupi manderikeun kana wukuf, in pa'ala lamun migawe itu jalma hu kana itu sa'i ba'da tawapil kudumi dina sabada tawab kudum, walaisa sareng henteu bainal halki eta tetep antara dicukur wa tawapi sareng tawab naon tartibun tartib. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji yasihu sah naon al ihramu ihram bil umroti kalawan ihram umroh fi ayyi waktin dina anu mana wae waktu kana anu kabuktosan itu waktu, hatta fi ashuril haji malah dina pirang-pirang bulan haji, walayasihu sareng teu sah naon al ihramu ihram bil haji kalawan ihram haji wahdahu halna wungkul itu haji, wala bil haji sareng teu sah kalawan ihram haji, wal umroti sareng teu sah kalawan ihram umroh ma'an halna bareng, illa fi ashhuril haji angin dina pirang-pirang bulan haji, wahia sareng ari itu ashhuril haji eta sawalun bulan sawal, wadul qo'dah sareng bulan dul qo'dah, wa asyru layalin sareng 10 tina pirang-pirang peuting mindil haji anu tetep tina bulan haji. Paman mangka ari sahabai jalma eta ahroma samang-samang sa ihram itu man bihi kalawan ihram haji qobla duhuliha dina samemeh asupna itu, qobla duhuliha dina samemeh asupna itu ashuril haji, au ba'da khurujiha atau dina sabada kaluarna itu ashuril haji, in aqoda mangka jadi naon ihromuhu ihromna itu haji, umrotan kana jadi ihrom umroh,
waman sareng ari sahabai jalma eta kana samang-samang sakabuktosan itu man eta bimakatin tetap di tanah Mekah wa aroda sareng ngamaksud itu man al hajja kana munggah haji wajaba mangka wajib alaihi ka itu man naon ayyuh rima ihram itu man bihi kalawan ihram haji minha tina datna Mekah qobla ayu pariko dina samemeh pisah itu jalma bunyanaha kana pirang-pirang bangunanana itu Makkah wal abdoru sareng ari anu leuwih utama eta ayuh rima kudu ihram itu jalma mimbabi baitihi tina lawang imah na itu jalma au min hijri Ismaila atawa tina hijir Ismail fa in aroda mangka lamun ngamaksud itu jalma al umrota kana umroh wajaba mangka wajib alaihi ka itu man naon ayah ruja kudu kaluar itu jalma ila torpil hilli kana tungtung tanah halal min ai jihatin di mana wae arah wa yuhrimu sareng ihram itu jalma minhu tina itu toropul hilli wa abdolu buqaihi sareng ari pang abdolna tempatna itu ihram eta al ja'rona tu ja'rona summa tanaimu tuluy tanaim summal hudaybiyatu tuluy hudaybiyah waman sareng ari sahabai jalma eta jaa samang-samang sadatang itu man minal afaqi tina pirang-pirang pajajahan wajaba mangka wajib alaihi ka itu man naon al ihramu ihram minal mikoti tina pirang-pirang mikot aladi anu pitorikihi anu tetep itu ladi dina perjalananana itu man awiladi atawa anu yuhadi anu malebahan itu ladi huka itu jalma wal muaqitu sareng ari pirang-pirang mikot asar nyatu anu bangsa sara eta khamsatun aya 5 dul hulaipati tegesna kahiji dul hulaipah wal juhpatu sareng kadua na juhpah wa yulam lamu sareng katilu na yulam lam wa kornul manazili sareng kaopatna kornul manazil wadatu irkin sareng kalimana dzatu irkin paslun wallahu alam bisawab.